liang luhur nu kadua liang eta teh parabaneun urang kade mun beurang nu luhur paraban ku urang sing nepi ka lintuh lingas agresif semangat budakna istri urang teh lamun peuting paraban anu handap sing wargeun. Itu sih udah gak ada yang sering kunaon ya mal ngerti budak para wargi para sepuh sakali anu kusih kuring latulikeun ieu teh ami teu tunduh da abi tunduh teu kuat tadi yang beureun Pak Uwu jeung Pak Uwu punten nya teu kuat tunduh aduh tunduh teu kuat ngan pas ningali ini semangat teuing. Anu katilu ece urang gancangkeun ari ibadah salaki naon beun kitu nya ibadah salaki nu gampil bu ari istri teh Neng Windy sok disebutkeun pamajikan hiji pamajikan teh pak berarti Neng Windy wayahna jang budi satosna hidup di akadan maka Neng Windy kedah kahiji kewajiban di paraban osok kurang di paraban kusa lagi di paraban kade poho lain di paraban kade tugas salaki wajib maraban pamajikan paraban mata pas rumah tangga wa asilhunna bil ma'ruf jang budi sing apal bener pamajikan tangtungkeun urang pas malam kahiji teh cabak urang tarangna tiuk bari duakeun urang kalawan dua nu kawarid ku Rasul Rasul tingali urang liangna aya sabaraha hiji ieu bener kade bener kade tingali liang aya sabaraha hiji dua hiji liang luhur nu kadua liang eta teh parabaneun urang kade mun beurang nu luhur paraban ku urang sing nepi ka lintuh lingas agresif semangat budakna istri urang teh lamun peuting paraban anu handap sing wargeun cari cing dia cek osoknya di paraban jadi tugas laki teh dua cek ya punten maraban teh kahidinya maraban nu luhur jeung maraban nu mana nu handap kahade itu wajib maraban teh dengan kadar kemampuan sanggup sapoe sapeuting ngaluarkeun 20.000 paraban 20 sanggup 50.000 paraban 50.000 sesuai jeung kemampuan urang maka tugas tu jadi salaki wajib nganapakahan keur maraban pamajikan ulah nepi ka pamajikan teh hulang-hulang di luar eueuh nu maraban kumaha teu make calana nu maraban kumaha teh maraban batur gitu paraban kurang paraban asa kurang di paraban asa alhamdulillah badir salaki teh ye panggampang-gampangna lamun urang hayang boga pamajikan isukan ku Allah teu didakwat gampil di mana urang kawin dibere sawah ku urang pamajikan nu kadua dibere naon balong nyai mun hayang dahar tuh sawah gerak pelakan mun hayang dengan sanuna ieu lauk gerak balong gerak eusian jadi urang mah hening we kieu da geus dibere ku urang ku parabna bu ieu jampe aya jalmi usiana 110 tahun bojona 3
ditanya ku abdi aki ieu aki kawin teh naha sakti gagah tak kumaha lain aki buka politik naon ieu nu tilu pamajikan ku aki ieu teh kabeh geus dibere sawah dibere kebon tujuanna naon sawah dibere kebon dibere balong tujuanana lamun teh mah hayang dahar geus aya sawahna tinggal dipelakan hayang jeung lauk dibere balongna hayang aya laba-laban geus dibere kebonna mata hanang ning we enak da pamajikan loba dicarekan serenteng dinu itu lumpat ka nu kadua carekan kadua lumpat ka nu katilu pan aman nganuri rumah nu hiji serenteng nu dua serenteng nu katilu serenteng enak mah nu hiji sarantang nu kadua sarantang eta enak ieu kewajiban salaki nepi ka mana maraban pamajikan ece kupingan ya ngaji ya teh kade parapan pamajikan sing nepi ka lintuh naon margina sabab digambarkeun dina hiji kisah Rasulullah kantos ibu dongkap Abu Bakar Siddiq lebat ka bumina Kanjeng Rasul keur ngalaun bojona Siti Aisyah bari lambena kumat kamit maos Al-Qur'an pas dibuka pantona Aisyah keur dilahun nu jadi mitoha mun urang mah nya ideng tah mundur deui cek Kanjeng Rasul mun cek bas urang bapak ka dieu disampeurkeun teh Aisyah di pangku lambe Rasul kunyam-kunyam maos Al-Qur'an bari kondisi Aisyah dalam keadaan lintuh eta teh sepuh cik ek naros ka urang dia nu lintuh ari urang osok dilahun ku salaki bari pangmacakeun Quran nu beulah dieu osok tara urang dilahun ku salaki bari pangmacakeun Quran lain tara moal urang maca moal kabah moal kecuali kalau geus pae katong pangmacakeun Quran salaki kita eta saur Kanjeng Rasul ya Abu Bakar saksikeun ku bapak bahwa sabun berat nu jadi pamajikan dilahun kudu jadi salaki karena Allah bakal jadi kiparat dosa kanu jadi salakina mata pamajikan sing litu tos kitu lahun tah ku salakina dalam rangka pertobatan mata mun salaki teh keur kieu we lah sebudak teh kek we diuk teh cuk salaki teh kuning tesapan ieu geus ngaji ceuk ajengan ka hati pisan kumaha bahwa dilahun ku salaki teh eta teh kibarat naon dosa katingali akan berjamaah rada cara ngaji Quran tara ka masjid asa tempat di katempo ayeuna ibadah nu gampang lahun wae abdi jadi ngalahun pamajikan teh adalah ibadah tapi dengan syarat nu dilahuna geus mandi kahade ari ieu mah ti dapur tuluy kana kasur dilahun lah eta mah geus masalah bau hitut sareng pamajikan kitu mah jadi pamajikan teh paraban sok sing litu nu kadua mak pamajikan teh ece manjakeun Kanjeng Rasul manggil ka Siti Aisyah ya Humairah wahai istriku yang kemerah-merahan osa kurang geus kolot dipanggil neng ku salaki urang tara mimiti kawin neng boga anak hiji mah adalah emakna boga anak tilu mah adalah indung maneh ari geus boga anak 7 mah geus incuan ku salaki teh tempo hei kadieu maneh cenah Rasul mah tidak pernah berbeda panggilannya rek keur ngorakene rek parubaya rek sepuh geugeuh manggil kasih ya Humairah wahai istriku yang kemerah-merahan jadi Rasul sangat pandai membahagiakan istrina dina sebuah hadis Rasul nyanggemkeun ma akraman nisa illa karimun wa ma ahanaha illa laimun tidaklah seorang suami memuliakan istrinya kecuali dia adalah suami yang mulia
dan tidaklah seorang suami menghinakan istrinya. Dia adalah menjadikan suami yang hina. Cik atuh kali-kali panggil teh atuh neneng, neng ka dieu eta si neng panonna geus 4, sukuna 3, lumpakna ka gigir, dan neng keneh wae aa ka dieu, neng ka dieu eta nu hebat Bu. Dunia ge oyang ngali kitu mah. Ulah ieu mah rumah tangga teh, hei manehna ka dieu bilang. Nah indah kumaha kitu. Teu inget eulah keur anyar bobogohannya. Gusti si sayang, si cinta, hatiku hatimu, wah luar biasa. Naik ke rumah tangga tidak bernilai apa-apa. Justru rumah tangga wanita harus dimanjakan. Pamajikan teh ajak balanja, saudara. Nah kamarana we ngajakna. Manjakan buya punten bejaan salaki ya bejaan salaki. Bahwa laki-laki yang hebat di hadapan Allah komo malaman lebaran lalaki nu mawa pamajikanana diajak balanja sok nyai hayang naon tah kahoyong hidup ku akan rek dicumponan urang osok itu ku salaki moal lah cuma tara wae nu tadi moal juga manjakeun ajak balanja sok kali-kali masna milih sorangan ngan ari di Ciamisna ece eta teh kunaon pangna salaki tarak moal pamajikan dibawa ka mall dibawa ka supermarket lainna naon geus ti heula ka ditu manehna mah di tempat teh tiung geus aya 7 baju ke 8 setel luar jero geus komplit nu salaki mah belaan kopea timit ngawinkeun budak nu kain ka 7 teh pernah ganti teh di seuseuh leres toraka tah seuseuh sok ka kopea salaki teh ieu mah ari pamajikan hayu we meuli baju aing ngomong seuseuh numpuk di mana-mana seuseuh numpuk di mana-mana aya teng 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 naon eta Kang rantang asa hoyong ieu ece 40 dinteneun dicokot rantang ai kamari ngomong loba hukum baheun ieu mah rantang teh bari nganjuk deui eta kelakuan awe urang Ciamis insyaallah ari urang Kuningan mah leuwih ti heula para wargi para sepuh sakali anu kusin kuring dipihormat mana teh jam teh geuning geus jam ki kumaha hubunganana teh selama menit gak ada apa sebenarnya pamajikan no katiluji naon pamajikan teh ece punten ieu mah ngobrol kolot unggul budak sararek pamajikan teh jima macam aja apa jima no kumaha ieu pamajikan teh ka hade jima tong dianggap remeh menumpukan osok kan ya da katingali lamun wajah awewe meremut tara teh mun cawah marah mai osok jeung beukian teh urang tingali urang kahade kewajiban salaki eta teh wajib salaki ngajima pamajikan wajib dina aturan tinggi mas kawin 100 juta serah buntal kadutna 500 juta dar dikawinkeun pas datang malam pertama la haula wala quwata eueuh kakuatan ulah nyawayana pasah nikah terjadi jeung teuing teu mawa duit jeung teuing mas kawina leutik tapi nu eta bisa dipake sebab mas kawin leutik teu matak batal rumah tangga punten bobogaan leuleus mah batal ta rumah tangga cek sini teh kumaha lamun teh mah ieu mah da geus kolot geus leuleus ih bobogaan lalaki aya 4 para ulama hiji bobogaan lalaki apa geneng pandangan hidup
sekali dipandang langsung hidup anyar kawin eta mah. Jadi dipandang hirup eta teh anyar kawin. Umur 17 tahun kawin, pamajikan 13 tahun rumah tangga, sabulan 2 bulan dipandang hirup pokoknya yakin. Nepi ka keruku ge tur ge tilu. Anu kadua para sepuh bobogaan lalaki teh nomor kedua adalah perjuangan hidup. Jadi lamun hayang hirup kudu diperjuangkeun majikanana. Ngerti ente ngerti kan ngekan dia supaya ngerti sih kuat kadek lagi perjuangan diperjuangkan hayang hirup diperjuangkan meuli jamu teka palang isuk-isukna endog hayam kampung babeberangna madu tuluy peutingna cekolot kudu bangsa pupucukan kabeh buka pucuk tai di dahar demi memperjuangkan hayang hirup tah nomor katilu bobogaan lalaki teh adalah dari kalagah tong dituluykeun kieu malah duh ibu-ibu ya tuluykeun ulah aduh ieu waktuna geuning geus beak teh. Nomor katilu bobogaan AWWT adalah pegangan hidup. Jadi lamun hirup kulit cakal tah nomor kaopat aya bobogaan lalaki teh pengalaman hidup. Dulu pernah berpengalaman dia hidup dan sekarang sudah mati. Eta mah wayahna sing sabar. Ulah kieu datang ka imah ceuk ajengan ogenan pamajikan paraban manjakeun jimaeun hayang jimaing ulah ceuk sarakina nyai ngaji teh sing beres pan bobogaan akang teh bagian nomor kaopat pengalaman hidup. Dulu pernah hidup sekarang sudah mati udah geus kolot mah kitu. Ayo dengorakan mah susurian ayeuna suri teh engke makalan dapat kuning heueung tah makana ece di becaan ti ayeuna. Jadi lamun geus bagian perjuangkeun urang perlu hidup pegang urang tah nu terakhir mah pengalaman hidup wayahna teu kudu loba omong. Dulu dia pernah berpengalaman hebat dulu apal pengalaman karasa ngeunahna nikmatna bahagiana ayeuna mah geus tinggal kenangan tempoe wungkul ke urang teh ketika ditempo maka pada urang langsung salaki urang ayeuna adalah bakal jadi simbol isukan bareng di surga mah balik deui jadi pandangan hidup. Sebab di surga sahur Kanjeng Rasul usia anak tengah tubuh 33 tahunan 33 tahun keur numujeuhna 33 tahun mabuk awe ngorah salaki ngorah artinya diperjuangkeun geus kolot mah moal hirup dicekel kana kapeureuskeun moal hirup-hirup eta mah iwati ngadua ya Allah sampaikan rumah tanggaku sampai ke surga tingali kurang laat leet kesangna. Dia adalah berjuang untuk istrinya demi meraih surga Allah SWT. Amin. Osok urang kasalaki muning heula leet kesang karunya osok tara. Ya aja kuping ya saya bikin deui lah aing mah geuningan keur nambahan wae. Kanjeng Rasul nikahkeun putrina Siti Fatimah. Ketika dinikahkeun Fatimah cek Rasul hei Fatimah anjeun ene geus rumah tangga jeung Ali karamallahu wajah. Teras kumaha mun urang mah bapak bahwa jasad anjeun, ruh anjeun, nyawa anjeun adalah untuk Ali. Bapak geus teu kaboboga. Di mana hidup hayang apal bagaimana sampel wanita surga anjeun yang rumah tangga jeung Ali sampai ke surga Allah. Maka lihatlah ada seorang istri namanya Siti Mutia, dia adalah wanita sampel surga. Sayyidina Ali diwartosan itu
teras bojo na Fatimah diwartosan. Fatimah dengan ada arti sare hayang neangan siapa Siti Mutiah itu dipapa itu. Menurut tanya kaku, tanya KRW, tanya KRT, tinggalina IKTP na. Oh ayah geningan bener si anu dipendakan. Ketika dipendakan katingali bumina sangat sederhana, keadaan sederhana. Anjina lebet kata bumi assalamualaikum waalaikumsalam. Pas itu anjina ngobrol kahilir kagirang. Anjina naroskeun wahai Siti Mutiah, kaulah datang ka dieu jauh dijujuk anggang di teang aya hiji pertanyaan. Bapak kaulah buktina Rasulullah SAW mengucapkan setiap ucapan adalah benar, setiap ucapan dijamin kebenaranana, bahwa hidup adalah wanita sampel wanita surga. Sebenarnya kau datang ke nanyakeun anjing boga amal naon tak tuh cari cing mun di becaan ek diamalkeun da kabar dieu nanya ka awewe mun di becaan rek diamalkeun moal ek nanya harayang teu ka surga jeung salaki hoyong bener modalna teh saur Siti Mutiah 3 kahiji ce hiji lamun hayang jadi wanita surga nomor kahiji modalna adalah telak atau anduk boga anduk di imah surga yakin. Nu kadua cek modalna teh adalah hihit boga hihit di imah surga yakin teh tunggu ya ieu nu ka katilu ya. Nomor katilu cek modalna teh cek Siti Mutiah pecut boga pecut di imah. Iya meuli isuk mah meuli daya ka mana ka surga. Cek Siti Fatimah ya Siti Mutiah ieu naon hubunganana kaula mah hayang dibejaan ku anjeun mun salat sabaraha kali sabarokaat sapenting salat sunatna nah ribuan rakaat mun zikir sabaraha ribu mun baca la haula sabaraha ribu sholawat sabaraha ribu geuning anjeun kalah nyang hareupeun 3 perkara ieu. Saur eta Siti Fatimah wahai Siti Fatimah kaula punten ku abdi rek dibahas di perhiji hiji ieu anduk keur naon di mana bae iraha wae salaki datang ti panyabaan tuluy lat-let kesang ngeclak maka ku kaula sok dielapan. Tah ek nanya osok ngelapan kesang salaki osok ngelapan pek pelangan salaki tara wae salaki balik di mana wae 8 neng windik tah si alam teh mah nyesah geuwak 8 ku anduk urang teh aya indah mun rumah tangga kitu nya ari ieu keur naon hihit di mana salaki hareudang digebran. Jadi salaki ada digebran ku pamajikan teh teu wakas sare salaki palaki geus sare nembe pamajikan sare. Jadi benar-benar hikmat ka salaki teu pernah salaki kesangan dari 8 teu pernah salaki hareudangeun dari kumaha dihidan. Nomor katilu ieu pecut keur naon di mana salaki balik di mana bae tuluy datang ka bumi sanggeus dielapan jeung dihidan salaki sok ditanya ku kaula akang salami abdi hirup jeung akang teu mimiti aprok liga poe ayeuna bisi aya sikap ucap pagawean abdi nu matak tersinggung kana manah akang